Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu pados dina dinten ayeuna urang biasa dipaparinan kesehatan ku Gusti Allah. Ka Bapak sareng karerencangan nu kusim kuring dipihormat, ngikeun waktosna kanggo abi nyampaikeun biantara dina judulna miara motor. Cara miara motor supados enak dianggena nyaeta dina salah sahijina kudu ganti oli anu rutin supados dina lobat mesinna tiasa karawat jeung teras dina motor oge kudu servis anu rutin amih tiasa katingali jero mesinna sareng sadaya rupina anu dina motor tiasa kakontrol. Teu kakantun oge cara miara bodi motor nyaeta kudu ngumbah sarutin-rutina. Kesimpulan dina ieu biantara nyaeta urang teh kudu apik dina miara motor ulah sangkan motor teh teu dirawat. Panginten mung sakitu nu tiasa ku abi didugikeun si Wendy peuting-peuting meuli putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.